Wilujeng enjing murang kali sadayana Sampurasun kumaha daramang mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat amin. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna hidup baris diajar nuliskeun pedaran kaulinan. Nu kahiji aya kaulinan barudak cinciripit. Naon sih ari kaulinan barudak cinciripit? Ieu aya contoh video ngeunaan kaulinan barudak cinciripit. Urang regepkeun wae sasarengan. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseukeutna jol padalam mawa wayang cecek no. Ieu masih kene aya lanjutan tina video kaulinan barudak cinciripit. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseukeutna jol padalam mawa wayang cecek no. Tah, nembe parantos ditayangkeun video kaulinan barudak cinciripit. Resepan nu kadua aya kaulinan barudak paciwit-ciwit lutung. Kumaha ari kaulinan barudak paciwit-ciwit lutung? Ieu aya contoh video ngeunaan kaulinan barudak paciwit-ciwit lutung. Urang regepkeun wae sasarengan. Ya, siap. 1, 2, 3. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. 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 Ciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Ciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Ciwit-ciwit lutung si lutung pindah. Tah, nembe aya contoh ngeunaan kaulinan barudak paciwit-ciwit lutung. Kumaha? Resepan? Nu katilu aya kaulinan barudak sonda. Ieu aya contoh video ngeunaan kaulinan barudak sonda. Urang regepkeun wae sasarengan. Ieu masih aya keneh lanjutan tina kaulinan barudak sonda.
Tah, nembe aya contoh ngeunaan kaulinan barudak Sonda. Kumaha aya nu tos tiasa? Nu kaopat, kaulinan barudak congkak. Ieu aya contoh video ngeunaan kaulinan barudak congkak. Tah, nembe aya contoh kaulinan barudak congkak. Resepan ayeuna pancen atawa tugas hidup aya dina kaca atawa halaman 11 nepi ka 12. Ayeuna hidup kudu nuliskeun pedaran hiji kaulinan anu aya di luhur. Anu kudu ditulis ku hidup teh diantarana sabaraha urang anu miluan kana eta kaulinan, ari alat anu dipakena naon wae, di mana tempat ulina, sareng kumaha prak-prakanana. Latar tempat dina contoh video mangrupa sampel wungkul. Salian ti eta, hidup oge bisa nambihan jawaban, dumasar, pangaweruh, atawa pengetahuan hidup samemehna. Sakitu pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, mugia ilmu nu didugikeun sing tiasa aya mangpaatna. Hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng enjing sadayana.